kudu kumahanya hirup teh baring kieu jaba eueuh rokok-rokok acan. Oh no. Rek neangan jelema sahanya. Eueuh jelema acan. Ka mana ieu? Harapan hirup mah bingung we. Oh no. Rokok acan yang ngopi jeung harares. Tonggoh sugan we balad bukan kopi jeung rokok. Itu juga si Otim keur sorangan nu pulang we. Juga sampeurkeun sieun bogan udud jeung kopi. Hai, kaget sia, pulang we. Bener was rek. Cager. Ya, aing mah tadi teh rek menta ngopi jeung udud dia lah aing mah cara boga. Aing ge bingung Acan dia jeung rokok lah. sarua aing ge bingung. Aing mah saya jadi bingung gitu kumaha ya carana ya supaya urang teh boga duit supaya Nipu ayeuna mah lek. nipu kumaha maksudna? Ya ente datangan Pak Edward. Aing datangan Pak Andi. Kumaha? Nipu ka aing. Maksudna urang tipu teh di api antara urang daruan gering gitu. Oh, sia teh gering apa bena? Sia. Heeh. Bener tuh. Sia mah eta teh moal jadi ngararambak gitu we rek urang we. Tenang ku aing diatur. Penting mah urang Lu penting mah urang jeung duit ngaropi jeung kopi aya, duit aya. cerdas oke siap otak tim. Ayo siap dah itu. Ayo. Urang kudu papisah ke carana mah tim. Kajian urang kaki dulu lah, Hei kakak. Ya. Ya. Kita orang amplop deui di tempat tadi. Ya, Ayo, siap. Sukses. sukses. Yuk. Punten, Mangga lajeng. Udah kasahaya yang ngampurokan. Kayak mah Pak Edward Sugan aya Pak Edward na ya. Hayang nyaho. Kebenaran aya berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mana lek? Hubung aja yang pangan bapak itu ya periode pisan. Oh, apa tuh? Ini karek datang dan absen acan ya. Kabur nempuan HP. Jadi abdi teh pangna ngadokapan ka bapak teh merenang. Nyungkeun batosan anaknya sumbangan upami teh sumbangan berenang nambut artos gitu Pak. Memang sabaraha memang biayana gede apa kumaha eta? Nya upami di operasinya pasti ageng beren Pak. Duh, nyata bingung lah mulai rekan aja si Otim. Tapi kaki itu tuh bisa bisu Ya, ai saya mah. Nya aing zaman mah moal bisa. Paling nyumbang lah saya tiga-tigaan nya. So mah bisa temennya teh amah gitu kudu dioperasi. Kan ayeuna mah aya BPJS. Nah, ngobrol jeung orang desa nya. Lain mah ulah setting da saya wawu jeung si Otim nya. Ulah deui ieu mah. Saya mah mere we ieu mah nya. Siapa Teu kudu nyumbang lah nya. Nyumbang ieu teu kudu minjem. Tah ieu. Abdi beneran dia Tah dugikeun ka si Otim. ya keun ka si Otim kurang engke ieu hair hage nempol. Kan ayeuna can bisa ayeuna. Mohon siapa? Timbur cager lah. Ya dia hatur nuhun pisan Pak. Ku abdi berarti didugikeun ka si Otim mereka jeung ka pamajikanana. Sami. Hatur nuhun pisan Pak. Ayo. Mangga tuh Pak nya. Ah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sok didoakeun cing guru cager. Pak, mangga Pak. Mah, ayo sok.
menang oge tim sia jeung aing aya jeung ngopi jeung beli rokok beres tinggal si Otim ya ku aing tungguan kabarna. Assalamualaikum. Salam. Ayo itu. Ayo lagi. Jangan berani. Ayo. Ayo lawan udah. Ayo. Si Ade itu gering naon dia? Buru. Buru. Nah terus orang sumpah lah. Kalian udah kayak gue dah. Bisa rumah. Berapa nggak itu rumah nggak kurang teh. Lah ini mah sabaraha we. Sabaraha we. Kada ban sarua keur dia kieu sabaraha mah sarua we keur lieur kita keur sampai duit. Pokoknya Pokoknya keur hara rese naon duit. Ya aya asa eutik-eutik wae mah keur si Alex mah. Ada operasi Pak teh. Operasi. Operasi. Burutna. Dah yang cagel teh. Tapi kan BPJS mah boga baru nanti. Boga. Pembagian akan ramen di bangsa saya lah ada sebagai pembaturan kumaha bagaimana teh Tim? Belas. Ya aya meureun saeutik mah. Kayak kada yo kudu nepi yo lantar ditepikeun nya. Enak Kumaha? orang mah jaga amanah Pak teh. Kamana lagi eueuh Tim euy. Nah, Kajeun gopean, anjeun Pak teh. gope kajeun. Kentong kopi. Enteng. Arek nu cepat. Pemain. Apa rek nu ieu Tim? Nu 100. Tuh bang silakan bermain gerak nyumbang dulu 10.000 pengurus. Era. Heeh. Lain masalah RT na nya ini dibangan lah. Iya, Bener tuh. benar. Kurang di bulan aya pasti beda dulu. Taya we tapi ke hampura kudu bisa sakit ka si Alek. Ya. Nuhun Pak RT sampun. Batin ke orang pola kali itu. Jeung rekan. Mau aing ditip si RT Andi. Ngeunah dia. Poe irahan penting so tinta ina asam Sri bener. Wah, yang hari geura lah. Karunya ari geus kitu mah da. Aing enak masih awet mau kemana? Masih waktu itu dipikirkan. Bener, Arek kemana? RT Arek kemana? arek nempo si Otim. Hah, kenapa sih? Cenah gering, tadi teh si Alek ka imah. Rek pinjem duit atau cuma sumbangan daripada pinjaman sok keparugo baru dak mah. Yeh. Kan enggak sih nyumbang. Justru kieu Pak Edar, tadi teh datang si Otim ka imah. Si Alek burut rek dioperasi justru saya rek nempo si Alek. Ieu teh Maksudna hanya si Otim tadi datang ka imah mencara eta mah ngenta keur sumbangan, ku sadar dibere lah. Saya dikelobaran kayak gitu Pak Edar. ya bener eta teh teh. Bener, ku saya dibayar 100.000. Jadi saya teh naik masih kan arek ningali Si gitu. Otim teh dibere. Dibere. Ari saya masih Alek nu datang si Otim jangan nu geuring. Berarti teh Dibere. bener. Hah? Berarti budak ngaripu urang ieu. Nya heuh ari kitu carana. Tapi eta yakin ya bener eta teh. Bener, urang mah teu ngabohong. Ah. Mentang saya rek mastikeun ieu. Oh, nya geus ari mah. Urang susul wae. Urang su tengan lah. Tengan, bener. Kumaha deui kitu mah budak Apa teh. rek telepon heula rek kan kumaha urang? Nya urang siasatan. Anu neangan baru dah. Lamun Lamun urang teh gua. salah. Salah kena nempo urang sok Langsung berlompat. Anu Bener. bener. Telepon si anak apa si Sok. Madon. Si padahal telepon. Si ayo. Ieu teleponna tinggalin gitu Oh, HP-na. ayo. Geus PRT heula. Si urang telepon Kumaha? Ayo gitu mah tuan. Aduh, sekegeunaan Duh. tipu ku barudak di kitu. mana euy? Oh, iya IP obrolan saeutik ya urang di Si anak teh bejakeun. jeung si anak teh. Oh, kemarin yang urang ditipu si Alek jeung si Otim jeung Pak Edward katipu ya. Ngomongnya burut lah, ngomong bisu lah, duit kurang dibere ternyata kurang dibohongan. Sok ambrokan di mana gitu. Kurang pernah ngabrok jeung dirinya nya. Oh, Hanya satu tunggu dirinya, ai keur disaung mah. Yuk, aya cenah di dieu. Aya, ada bisa ayo bro. Cuman lah,
Ayo, yuk. Saung ananya pet. Palingnya saung eta tah. Biasa panongkrong. Oh anu deket lapangnya. Nongkrongan baru dakunya. Tuh Udah, aya Teh. geningan Ah. bener. Jika aya teh upi gini. Aya. Kalian lah ngobrol. Geus kudu beunang langsung Pak ieu. Iya bisa balen ya. Kade kade kade. Di mana Bar teh? Aing ditipu si Saya. Alek. Oh dia teh. Ditipu si Alek ke jeung si Ditipu si Otim. Alek. Heeh. Berangkat teh. Ini buku Iya, mah. seterangkan kumaha maksudna Si Otim teh datang ka imah. Eta sumbangan lah sebagai rekan. Heeh. Ngabejakeun si Alek teh burut. Ya Si Alek dibere lah ku burut. saya teh. Heeh. Sedik loba lagi ada jeung babaturan 100.000. Heeh, dibere Boleh. berarti dibere Pas. amplop jeung Pak Edward. Si Alek datang ke imah saya. Sarua ka Pak Edward datang. Si Alek nu datang ke imah saya masih Otim nu gering. Oh. Nah, Rek nginjam duit, Ya. dibere sumbangan. Saya amplop. Tadinya saya rek nempo si Otim. Amplop yang iya, dia rek nempo Alek. Lah, sarua berarti. Sarua ieu mah modus ya Modus. Mas. berarti ndak ieu budak teu balener kumaha-kumaha ge ya. Maksudna kieu we ya. Eh, Amun ku nipu, urang iya. ditewak curi jalan pas Heeh. depan. Enggak saya kurang sama Madun. Gitu. Sok beresan. Madun jeung ku si anak sok beresan. Jadi sampeurkeun kan ke budak. Pan mereka lompatnya bisa ceklan kudinya. Benar, benar. Jadi nyamperkeun langsung mah. Supaya ulah kayak gitu deui, Nah, ulah gitulah, enggak tuh man. kebiasaan kan. Bener teh. Kudu Lagi gitu. talian jangan gujuban ke Citarum lah kan. Alah, geus eta. Lain masalah ku duitna urang mah. Ayo, ayo. Bener dah. Balener wae Ku teh budak bener. teh nya, eta mah. Komo anu Nah, asal berarti mah. kumaha teh budak eta? Tewak wae. Aku yang enak mah. Tewak wae. Jadi kieu ya. Gimana? Oke, jadi jeung anak teh lah. Nah, si Alek lamun geus saya nuturkeun ada angan. Siap. Teori lah. Setelah Ya. sampai ka Ulah kantor bareng, si Otim, Nah. pusing kabur. Benar, benar. Pasti menempuh saya mah kabur. Pasti eta kabut. Dak dirinya heula kayak geus dirinya sok ajak ngobrol heula kumaha 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 kan. Oh, tangke saya datang teh mun lompatan geus ceklan ku dirinya. Sip. Oke? Oke. Siap. Sip. Ayo. Sok, sok. Urang tewak budak Sok, itu urang balener mah lagi dia we. Genah mun panggil mah. Oh, ayo. Adun. pinteran ku si Burukan. Alek. Tah ayeuna urang nuturkeun. Urang Kayak nomor telepon lah. jarak nuturkeun lah. Keanggangan gitu urangnya. Gitu. Oke. Nah, ayo. Bumi di bayi lagi sama Ber emang kayak informasi lah. mun Warga aya mah. gitu euy. Bumi mah adan we. Aing mah geus hasil. Deui si Otim hasil can geus nya. Dari tungguan di dia da tadi nage janjian nage di dia. Nah, aing mah geus hasil. Tinggal nungguan si Otim ya. Kali laki budak teh. Lumayan boga duit teuing si Alek teuing hasil teuing tuh lumayan keur ngopi jeung ulun mah hasil euy si Alek ayo mah Woi hasil teh mana lek ya tim hasil tuh aing sakumaha hasil tuh hasil lah beres tos iya beres ya halus ide teh merek cepet nya iya Pak Edward merek 50 bijikan tim ayo aya jeung ngarokok iya jeung ngopi eta halus tim aing resep sia ide gagasan sia halus aing resep beres geus kieu mah urang beli rokok ya jeung ngopi lah eta Marah, cenah budak teh ya. ya salah satu dari dia dua lagi rekan Biasa nama. Teuing ayeuna di mana ya ayeuna ieu? Budak teh. ayo bos kita cari dari dia dun asal ayo campur ke gimana campur ke dari itu Aya mah selama ada betulnya we urusan Edward Dikani. Oke. Ayo wae kenal. Kenal aul euy. ngambil dun Nu baru gaduh. gamis Hasil pun. Duit batur mah euy. kayak dun nyalah Otim gitu lah Tangger mah rokok mah. no way Jangan haras we juga nanya. Gua duit di mana batur euy? no Teutik atuh mental. Biasa curiga maksudnya ya.
menang milik ya Menang man. milik. Heeh. Bagi-bagi boga milik. Menang slot. Menang slot. Bagi-bagi aku aja ngerekan mah boga milik. Geus lah. Hawa ieu mah tiru wae. Udah ngaropi we ieu make bari. Ngopi mah, ayo. Ngerokok lah. Ya. Tempo si baru dah. Oh di sini. Nanti nah. Benar. Nah, sampai mana ternyata? Di sawung itu. Oh, siap. Pangkalan. Ayo nama beuna. Iya teh ya. Aja. Iya lu nari putih. Ya. Kumaha ge. Jangan si otik kering. Oh, ya Nu kering tahan nu kering. Bangga coba gaya. Nggak, tewak we urang lapar. Aya ditu ayo. Kikian teh titasi otik. Ayo bawa. Ngomong buang ke kantor hansip.